Geses. Naon? Geses. Hmm. Serius ya mah. Urang aya kisah horor deui. Ya. Aing mah sieun euy. Serius. Ngomong. Serius ya mah. Ya. Tong sieun. Maksudnya. Ngomong. Gimana? Iya horor leuwih horor nu kamari. Leuwih horor dia. Jadi posisi ke Jumat Kliwon ya bro. Kaliwan? Jumat Kliwon. Heeh. Jumat Kliwon teh urang teh lewat daerah Pawetanan. Sepi. Tupan cek urang ge. Sieun atuh aing mah. Cicing lah cicing. Masalahna teh kieu wa keur sepi kieu nya, keur sepi kieu. Nah motor ada sorang teh, rada hujan ngepres kitu. Aya sosok hiji nonton di tengah jalan. Naon eta teh naon? Poe kideung. Cenah mah eta teh sosok begal. Begal lah. Jadinya teh pernah begal. Tapi anu bikin serem teh lain begal gentayangan eta lain. Naon tah? Nu bikin serem teh cenah anu maehan begal eta di penjara. Begal. Sudah jelas teu adil eta mah. Geus lah balik. Iya serem gentayangan loh. Begal.